Loh, saha itu anu mana cenah? Mana tuh? Saha cenah? Teuing pada hareudang mun teu marake baju tingali. Da mun asa hareudang bayeung-yang di dieu mah geuning. Cacakan wayah kieu nya. Cacakan jam sakieu. Teu kuat beureunan tuh. Nyaan hareudang hawana meureun euy. Padahal mah itu make kaos sangsang, kaos jero sia teh. Bapak. Naon sia teh? Hayang jajan. Jajan wae atuh. Jajan wae sia teh. Poe ieu geus beak 40 juta sia teh. Lu beak 40 juta. Sapoe nya. Sapoe jajan naon mang? Meuli ayam bakar dibakar jeung warung-warungna geura. Atuh paingan gitu. Paingan beak atuh duitna 40 juta. Dipake kuriak ongko eta mah ngahadean imah ka bogohna ya meureun. Bapak. Naon? Hayang jajan. Teu boga duit, mau keula atuh. Ka bapak teh nita. Sia teh ka bapak teh nita puak paok sagala rupa. Heueuh. Ari Ujang teh saha ngaran teh Jang? Uing mah lain hayang kenalan, uing mah hayang jajan. Khawatir tuh. Heueuh engke dipangmelikeun. Ku Mang Cepot di jajanan. Sok asa ngomong, saha ngaran? Alamat di mana? Sok saha ngaran? Ngaran uing. Heeh, ngaran maneh. Tong munah maneh blegug sih teh. Kasar-kasar teuing budak teh. Hayang lemes, hayang hampelas ku sia. Nembal-nembal wae budak teh. Bari jeung tangga we nempon naon teh. Aneh itu aya awi harurum. Lain awi lampu teh. Bapak hayang lampu. Eta teh setrum. Bapak hayang ngahakan setrum. Disangkana setrum teh dahareun meureunnan. Setrum teh lain anu tina ketan teh dibungkusan. Beuyeum goblok eta mah teh. Hayang jajan bapak, teu boga duit sia teh. Mau heula ah. Teu meunang puak paok sia teh. Ujang teh saha ngaran? Ke ku Mang Cepot di jajanan, sok asal bebeja. Ujang teh saha ngaran? Ngaran Uing? Kasih tahu enggak ya? Rada alay. Oh, jadi gua harus bilang wow gitu. Lam mim nun wow lam alif hamzah iya. Eta mah atuh wau meureunnan sia teh. Ari wau manutupan irung. Eta mah bau. Bau mah atuh cuci mulut. Eta mah cau sia teh. Cau mah calana jero. Eta mah cangcut. Aduh ampun ting. Lain bapana jeung anakna sarua ocesna ieu euy. Sarua pika geuleuheunana. Ujang teh saha ngaran? Ngaran Uing. Heuh ngaran maneh? Ngaranna anu panjang anu pondok. Bae anu pondok we. Anu pondokna nu ti indung nu ti bapak. Bae nu ti indung. Indungna indung asli indung tere. Bae indung tere. Indung terena nu dicompreng nu dipatok besi. Nah goblok loba-loba teuing sia mah indung tere teh. Da bapak aing mah kawin wae. Sok cek cok sia mah. Tong dibeja-beja aing kawin deui belegug sia teh. Lain kawin deui aing mah tukang ngawinkeun. Lebe aing teh. Ngan lamun lalakina teu datang kapangsa disuluran ku aing. Heuh keneh-keneh kehe da tuh kitu mah. Ujang teh saha ngaran? Ngaran Uing. Ngaran maneh? Mimitina De, tungtungna I. Deni. Tah. Bener salah. Ongkot tah sia teh. Tidak. Da. Bisa jadi.
anjing pisannya. Dewi mah wewe. Oh maneh lalaki insyaallah. Aya lalaki insyaallah. Zaman ayeuna mah lalaki bogoh ka lalaki insyaallah. Ngan aya deui lalaki astagfirullah. Lalaki bogoh ka termos. Pajarkeun teh wios sami haneutna cenah kitu. Ujang teh saha ngaran? Mimitina de tungtungna i. Saha? Entuy. Anjir. Paingan teu kapanggih. Huruf nu ka bawa mimitina de tungtungna i dibaca entuy anjir. Meni jauh. Tahun 2015 aya kene budak ngaranna entuy. Ngerakeun ngaran mah atuh Aib Anwar. Oman ngaran mah. Cep Dapa. Ieu mah naon? Ngaran teh entuy. Kabayang lamun jadi kepala BRI. Selamat datang Bapak Kepala Cabang BRI Pamanukan, Bapak Dr. Andes entuy anjir. Teu ngeunaheun. Teu menya pantuy nemut artos teu mungkin. Teu mungkin. Aing mah daripada dibere ngaran entuy leuwih hade paeh aing mah. Nyaan aing mah daripada dibere ngaran entuy ku kolot leuwih hade karuron aing mah. Kameun entuy. Anjir geuleuh Si entuy cenah gelut jeung si Jepri anjing meuli jauh. Bari da geus pasti nu eleh mah si entuy. Alah si entuy direbut kawogohna ku saha ku si Jepri anjir. Si Jepri memenang wae. Naon ngaran teh? Entuy anjir. Itu cenah aya anak ucing. Saha ngaranna? Si entuy. Pantes. Pantes da anak ucing eta mah. Ari mana anak ucing anak jalma? Nya anak jalma itu beleguk mah nya ngaranna entuy kumaha aing we. Bapana pasti leuwih goreng ieu. Kalau kaluaran baheula mah leuwih goreng. Anakna wae kaluaran 2015 goreng atuh. Ngaranna entuy komo bapana kaluaran baheula. Jadul pisan saumur jeung motor CB. Ari bapana saha ngaranna? Alek. Halus ngaranna bapana. Anjir. Alek euy. Gaul bapana gaul. Ari anakna entuy. Kamana entuy? Ari bapana keren anjir Alek. Oh indungna meureunan goreng ngaran indungna meureun. Kabawati indungna. Ari indungna saha ngaranna? Sabrina. Oh, anjir. Indungna Sabrina, bapakna Alek, anakna entuy. Ka mana entuy? Menit nurup cupu teu pantes. Ari di lembur dewek mah ngaran budak teh kumaha ngaran indung bapak. Bapana Ipan, indungna Cici, anakna Panci. Indungna Ran, bapana Tatang, anakna Rantang. Bapana Abbas, indungna Kokom, anakna Ember. Apaan geus sapihlaan ku lalajo era. Aing mah sok mung sarua. Indungna Iis, bapana Iing, anakna Ngising. Bapana supir bemo, indungna dagang dodol. Anakna modal. Bapana urang Subang, indungna urang Parakan Saat, anakna Bangsat. Mita-mita ngaran mun entuy pi kageuleuheun. Geus sakola tapi entuy. Rek naon sakola? Bupati geus aya, camat geus rea, gubernur geus aya, presiden geus aya. Rek naon sakola? Sakola mah lain ngarah jadi pejabat, saya teh ngarah pinter. Ngarah jadi sarjana atuh naon saya teh? Loba wawasan. Sarjana, naon sarjana? Sarjana ge diadukeun jeung maung eleh sarjana. Cacakan maung mah teu tamat SD acan. Beuh rada gelo ieu budak teh jiga mah. Rada gelo ieu mah. Hari ngaji mah osok tapi osok nyapanya? Unggal sore nyapanya? Sepatuna ge alus nyapanya? Eta mah futsal goblok lain ngaji sia.
tuh bisa ngabedakeun mana ngaji mana puasa. Tobat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Anjir, lain anjir goblok Allah. Allah atuh. Kasima aingna. Budak alus taudna euy. Alus taudna pasti alus mau kenceleng negra. Bismillahirrahmanirrahim. Allah teh kudu maksakeun hoream lah. Serba salah. Serba salah sia mah. Alif jabar a. Oh diajar ikro meureunnan euy. B jabar bata Jabarta dibaca Jakarta. Abata siapa abata tuh? Bapak geuning abata bapak. Beda masjid berenjang. Wah di mana-mana ge. Oh rada gelo bapana ieu mah bener. Rada gelo bapana ieu mah. Bapana rada gelo budakna rada edan. Aduh ampun ting. Alif tangwin jabaran, alif tangwin jerin, alif tangwin pesun. Dibaca anterkeun. An in un. Bapak geuning an inun bapak. Oh beda mukena meureunjang. Diajar ngaji teh sing bener ujang teh. Ka ajengan, ka ustad, ka kiai supaya bisa mapatahan ujang engke salamet dunya jeung akhirat. Ujang asup ka surga. Ai surga teh naon bapak? Surga teh tempat kanikmatan. Hayang bapak ih ka surga kudu paeh heula. Hayu urang paeh atuh bapak. Teu beunang dihayang-hayang paeh mah. Ka surga kumaha pagawean urang, ka neraka kumaha pagawean urang. Ari bapak paeh hayang ka surga hayang ka neraka hayang ka pamanukan aing mah. Lain-lainnya bapana ka mana we daek ngomongna teh. Ari ujang bisa nyanyi? Bisa. Lagu naon? Cek batur mah kuring teh budak jalan tol Cipali. Jalanan setelah jalan tol. Ayeuna sok urang nyanyi jeung Mang Cepot. Lagu naon? Oh, urang nyanyi we sok. Tuluikeun Mang Cepot nyanyi, si laing nuluykeun sok. Bangun tidur ku terus mantog. Mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong iblis. Ibu. Terus mak membersihkan tempat tidagor. Tidurku sete. Kieu we nama kieu. Mang Cepot nyanyi si laing nembalan. Bangun tidur ku terus mandi. Kulan. Lain nembalan kulan sia mandi make naon? Make cai. Heuh, make cai. Eta anu leueur. Anu kana awakeun kabeh nu leueur. Oh, make oli mesin. Anu ngabudah. Oh, keracunan. Mimitina S, tungtungna N. Make setan. Sab. Make sableng. Bejaan da anak aing mandina make lebu wae. Make sabun. Oh, make sabun. Ai sabun teh keur mandi bapak geuning? Nya heueuh keur mandi atuh. Geuning ari bapak mah meuli sabun teh tara dipake mandi. Dipake naon? Eta geuning sok sup ka kamar tuluy dikunci ti jero. Tuluy didengekeun ku uing sok aya soraan. Kitu. Oh, keur ngubah suku ranjang eta teh jang. Aduh kapanggih modal aing. Heeh. Tobat tagarelo ieu bener. Anak jeung bapak araredan ieu. Bangun tidur ku terus mandi. Make sabun. Tidak lupa menggosok gigi. Make sabun. Manja make sabun saya tuh. Pahit meureuneuan.
Engko cenah make sabun. Mandi, make sabun mah mandi. Dengekeun pertanyaanana. Bangun tidur, terus mandi, make sabun. Tidak lupa menggosok gigi. Make naon atuh? Make make oncom. Make odading. Odol. Oh, bapak odol teh geuning keur nyikat huntu. Ai sia pake naon? Abdi mah dalada dicocolan ku sangu. Coba dianggap sambal si goblok. Nah bodoh teh dibeakeun ku tujuan sia teh. La ilaha illallah. Paingan teh nya sa odol. Jeung dina odol teh aya tahu segala. Habis mandi ku tolong ibu beres-beres. Bener. Ngasih makan adikku Rani make sabun. Atuh modar adi sia meureun. Bae we bapak sina nyieun deui. Sok bapak nyieun deui adi. Hoream mah kuing atuh. Sia. Disangka kumaha meureun nyieun adi teh sia teh. Heeh. Ayeuna mah nyanyina tiluan geus sok. Ame Mang Alek miluan sok. Trio nyanyi tiluan. Ai tiluan teh trio. Mun sorangan Solo, mun duaan Purwokerto, mun opatan Cilacap, mun limaan Banyumas, mun genepan Papua Nugini. Anjing beuki jauh. Sok nyanyi tiluan. Ayo kawan bermain dalam lingkaran. Binatang apakah yang ada di hutan? Binatang apakah itu? Binatang apa namanya? Entuy coba suara anjing. Au. Suara anjing. Oh anjingna kerunutan meureun. Alek coba suara cacing. Cacing. Aing saumur hirup, saumur dumelah can ngadenge cacing ngobrol. Wayahna kudu bisa. Teu apa. Entuy coba suara kambing. Alek coba suara kutu. Geus nu lieur deui. Geus cacing, geus kutu. Cepot coba suara cacing. Gampang suara cacing mah. Nah kitu sorana. Apaan cacingna keur nyium ka bogohna? Bisa wae si goblok katipu aing. Ayo kawan bermain dalam lingkaran. Binatang apakah yang ada di hutan? Binatang apakah itu? Binatang apakah itu? Rupa-rupa namanya. Entuy coba suara anjing. Suara anjing goblok cenah. Eta ge suara anjing, anjingna keur nyinden. Suara anjing satirna naonan sateuy gituan. Au. Suara anjing sia mah ngabibita aing. Lain suara indung sia. Suara anjing. Tah gitu. Si goblok. Sok aingin. Alek suara anjing lolong. Anjing lolong. Anjing mah rek sehat, rek lolong, rek tipes, rek disentri, sarua we. Wow. Salah, beda atuh. Beda anjing sehat jeung anjing lolong beda. Kumaha bedana? Ari anjing sehat mah hop. Au. Wah. Ari anjing lolong mah beda. Hap. Au. Gelap.
katipu deui wae urang. Heeh. Bapak Naon? hayang jajan Sugan aing geus poho. Engke bapak hajat nyawer urang jajan. Da cenah bapak hajat bapak Aib Anwar rek nyawer. Ku duit ku batu cenah. Keuna batu ge butuh da mang keur nyeun imah can boga batu. Can boga semen deui. Can boga keusik. Can boga keramik. Can boga kenteng. Ai tanahna geus aya, can aya sarua. Nasia nyeun imah geus boga naon? Boga niat dina hate paku 7 siki. Jauh keneh atuh sia teh. Bapak Naon? jajan atuh Pak pelit-pelit teuing sia teh Sia jajan wae. jajan wae iraha Pan karek kamari sia teh bulan Juli jajan teh. pajarkeun teh bulan Juli kamari cenah. La ilaha illallah ya Allah boga bapak teh kumed-kumed teuing. Ya Allah boga anak teh jajan-jajan wae. Dasar bapak koret Dasar anak boros. buukna rancung juga sikat WC Buukna jambul tiga kumis jojon. anjing Setan. astagfirullahaladzim. Innalillahi. Pak Yang jajanan aing sudi najis. setan teh sia Keun bae bapana setan beureun anakna Kunti. malik-malikeun sia mah Teu dibalikeun mah Surabi kitu tung sabelah. heueuh nya Heeh. nuhun atuh Sami-sami. Oh, bener keluarga gelo ieu mah. Keluarga edan ieu mah. Lain turutaneun, lain turutaneun. hayang jajan bapak Hah? hayang jajan Hayang jajan naon? hayang jajan Jajan naon? hayang jajan bondon. Aing bae geus sagede kieu can ngasaan. Atuh hayu ngasaan bareng Ngasaan naon? bondon Teu meunang sia. geuning dijualan eta dina greg loba digantung-gantungkeun amis Borondong beleguk. Borondong sia teh. Heeh. bapak Naon? hayang ungkluk bapak Naon sia teh nu lain-lain wae? ieu hulu katiisan Kupluk meureun sia teh. Kupluk meureun sia teh. Duh ampun ding. Heeh. Kayak indung sia balik ti Arab urang jajan. Oh ke Arab indungna deuleu euy. iraha bapak jajana Kayak indung sia balik ti Arab. saha Indung sia balik ti Arab. saha Indung sia. saha Indung sia. indung sia pamajikan sia meureun. La ilaha illallah. Da ku ari budak mah kumaha wawarahan. Sok dari budak mah kumaha campur gaul. Sok ayeuna anak maneh sina bergaul jeung seniman. Minimal bisa nyanyi. Sok anak maneh sina bergaul jeung pemuka agama. Minimal bisa ngaji. Sok anak maneh sina bergaul jeung maung. Bisa ngagerem maka. Lain bisa ngagerem, bisa dihakan. Ulah dihakan. Araraneh kieu kahirupan teh euy. Tah anu bieu teh di antarana potret kahirupan zaman ayeuna. Pamarentah geus ngabebaskeun pendidikan dasar 8 tahun haratis. Tapi nah aya keneh budak di usia sakola lelempangan keneh. Tong juga Mang Cepot mah aduh. Mata teu tamat sakola teh bangor baheula teh. Bangor dewek mah kelas 2 SMP geus beuki udud geura sok. Sok ngabohonge ka guru teh cing teh Pak palai jeung ka WC jeung. Di WC teh aing teh kelepus udud padahal mah. Panyerbung hasil berarti tina kenteng ngatempo. Ari guru nyusulan meuli teuing pot keur naon? Nuju cing teh Pak. Menye cenah ngebul.
nyeunah haneut keneh cing. Cek guru teh bari neumragana panto pugu da martabak gitu. Aduh ampun lah saha deui itu euy. Mana tuh? Dadayak dagan gitu. Sosolontodan gitu. Sosolontodan. Segala didupak tuh. Gara-gara sebotol minuman ku jalan sapoyongan. Tambah lagi sebotol lagi. Ayo dong bang bergoyang biar saya nemenin makin asik sawerannya sebotol lagi. Hey, gitu pagawean teh Aika. Kaambe bro, kaambe bau naon bau sungut. Goblok, tengah hargaan merek inuman aing dela atuh moal menang cetiau meulina ge. Aing hanas nginum bebeakan sugan aing Pak Anwar nanggap dangdut anjing teh. Aya pek teh nanggap wayang golek goblok aing geus siap deuk nyanyi. Aing geus cita-cita ku aing di Pak Anwar teh mere lagu ka aing diributkeun ku aing. Kan kitu pagawean teh. Demi Allah sok ieu wayang lamun teu bubar jam 12 ku aing dituar panggungna. Naon anjing lalajo wayang jiga nu gelo anjing. Dangdut. Ayeuna mah opo ora Eman Sulaiman. Eta lagu nu nama anjing. Lagu oplosan. Sorry Pak Anwar abe mabok tapi dah kontrol demi Allah. Terehen. Stasiun polisi. Nah, anjing kepala BRI hajat nanggap wayang teu rame anjing. Dangdut anjing goyang. Compreng digoyang. Stasiun polisi gitu. Masih ku dengar kelip bintang nun jauh di sana. Sayup ku dengar melodi cinta yang menganga. Seakan-akan air lagi drop. Aku terlena oleh pesona alunan kopi ABC. Kopi ABC saruntuy 10.000. Seri aja gak bodor aing teh. Rada gelo sama. Lampiaskeun hayang dangdut. Aing hayang dangdut teu geuna tuh da. Bieu teh ku aing didengekeun penerima undangan teh. Wilujeng sumping cenah kauleman ti wetan ti kidul ti selatan ti kaler. Sok anu teh acan ka parasman heula. Engal cenah kauleman kade bapa hajatna patuker jeung dreum aspal. Cek MC kitu aing nebayangan teh dangdut anjing di panggung teh. Barang sroga di anjing wayang. Anjing aing hanas geus mabok. Aing geus play anjing. Geus tarik aing geus beak 3 botol. Beak ku sorangan 3 botol teh. Anu sabotol pupus. Sabotol deui aya nu menta. Alah tinggal hiji. Sabotol deui poho nyimpen. Aing mabok soten yang nu poho nyimpen. Lieur. Lain teu sieun polisi sia teh. Teu sieun tentara. Polisi mana nu rek newak aing? Wanian. Tentara mana nu rek newak aing? Polisi neuleuh aing mabok lain ambek kalah zeuri. Naha? Sabab batur mana botolna tulisanna alkohol, deuleuh ku sia nu aing itu alpuket. Paingan atuh teu ditewak. Ai sia teh mabok teh ku alpuket lain goblok.
kunaon si teu mabok atuh aing teh mabok teh gampang aing ti Jatimulia boga duit goceng numpak ojek nya ngarep ka tukang pas turun teh lieur mabok di jalan coba ngadangdut sok atuh lah demi Allah 2 lagu euy mun hayang aman teh anjing sok atuh lah mun hayang aman ieu daerah aing preman compreng goblok sak 2 lagu kedai wayang mah anjing lah 2 lagu wae dangdut lah 2 lagu mau penyanyina teh aduh anjing teu mau penyanyina tukang baso taekeun anjing aduh anjing goblok lah aing nyanyi dangdut aing lah aing teh bisa dangdut soalna bisi galing buuk nah apa ora eman Sulaiman anjing nu karar itu naon atuh sok aya nu karar itu aing mah laguna lagu barat rada gaul My Heart naon ari hartina naon My Heart belegug ari wawuh jeung Pak Hajat sia mah jeung pejabat BRI teu apal My Heart acan sia mah ka BRI ge nginjem mungkul mayar mumul anjing My Heart ari my teh saya ari heut teh lamun urang numpak angkot mah heut palih payun tambah heup atuh sia teh My Heart untuk Anda MC-an goblok sia MC sia ame aya gawe ku aing demi Allah anjing dibayar ku aing sak gampang ke motong duit son naon lah sak goblok MC-an aing bejakeun aing Irwansyah gitu nya Irwansyah goreng patut kasa nyebut goreng patut ka maneh suka teh ka batur bae nuhun sieun nya aya ka sieun mah aing MC goblok tukang halau geuning tadi gaya suara buta di dieu ngobrol we lo jag suping kanu parantos nyandak amplop diregekeun ku aing teh dijogedan di nu bala anjing tadi teh dijogedan ku aing teh anjing mah dimaredu ngeunaheun sorana sora dalang Ita Sumitra anjing demi Allah abang mah abang dewek MC-an panggil aing Irwansyah baiklah anjing tegas goblok halus baiklah gaca goblok tuluy ke ayo we baiklah kali-kali anjing tidak baiklah gitu baiklah para haridin lain haridin anjing hadirin para dahirin hadirin rahidin rin harideng hareudang ta eta bener anjing hareudang nyongkap ieu ripuh para hadirin yang berbahaya bahagia anjing bahagia goblok berbahagia kita tampilkan anjing artis yang sudah top badak top maung top baledogan ku sadarea atuh modar aing inilah dia irungna segede jambu air Irwansyah sia rek macam-macam ka aing hayang di botol sia ku aing ngajak ribut sia ka aing ngenakeun Eman Bedog saha ngaran maneh Eman Bedog compreng punya aing sawah lega dicompreng nu saha nu maneh nu batur anjing tobat kamalinaan teuing ila Irwansyah anjing lagunya My Heart My Heart
Mehut ngapung luhur jauh di awang-awang. Laut aji ngaganggu. Eta mah manuk sadeli belegug saya teh. Salah. Aji pusing dah si wale gitu. Tong ngerakeun ka aing. Aing depan grup bajidor mamah layung ge. Tihaniwung. Ganti laguna jadikan aku yang kedua. Jadikan aku yang kedua. Jadikan yang kedua. Meber kenjang-jang kadinya wae siapa lagu teh. Wajar goblok da aing mah keur abok. Wajar kurulang-kuling dina lagu eta ge da aing mah keur wabok. Lu anjing getek lalajo wayang anjing dangdut anjing aing. Sorry Pak, boten Bo. Abdi mabok tapi abdi kontrol demi Allah. Kontrol abdi mah. Abong nu maboknya. Naon teh? Terab. Sebeuh merenya. Tak kira jauh kana agama teh hirup teh. Jauh karena pangeran teh kieu mangkaning mabok teh ceuk nagara teu meunang ceuk agama haram. Anjing tong dalil anjing geura. Do anu eling mah ku Allah ge moal diijabah. Tapi nu mabok sacidu metu saucap nyata. Menya saya teh sok sia minta naon ka Allah. Ya Allah minta motor eueuh anjing. Tapi deuleu aing ya Allah hayang utah ya Allah. Kontan dulu euy. Asal dicolok we ti korona. Nuhun ya Allah katampi utahna. Pamitia sama enjing mah utahna disarangan ku kulkas 2 pintu ya Allah. Nyanyi ya. Laguna Don't Let Me Down. Tapi di jaipongkeun dan Subang mah terkenal akan jaipongnya. Oke bro. Oke. Juga nu ngarti bahasa Inggris. Ulah kada-kada aing mabok. Tanya aing bahasa Inggris, bisa nyante anjing. Cik bahasa Inggrisna selamat pagi. Good morning. Benar. Selamat malam. Good night. Selamat tinggal. Goodbye. Selamat mandi. Good jubar. Asal aya good jadi aing. Bahasa Inggrisna saminggu week, 2 minggu week, saminggu setengah week. Bahasa Inggrisna jam 1 1 o'clock, jam 2 2 o'clock, jam ruksak uklak. Oke, Don't Let Me Down di jaipongkeun bro. Oke. Kalah lewe. Kunaon kalah mewek Aisyah. Anjing jauh-jauh aing artis datang ka dieu eueuh keprok saurang-urang acan nyari hate aing. Oh, hayang dikeprokan geuningan. Tepuk tangan yang meriah buat John Lennon. Geus kaleprok kabeh geus kaleprok. Lain masalah keprok anjing laguna poho deui. Ngerakeun si teh. Sok. Don't let me down. Oke, DJ pokeun euy, kade poho euy. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Nobody ever loves you. She don't always.
Don't let me down. Don't let me down. Hap. Naon? Anjing parawe kieu. Parawe kemana? Cara Parawe kieu euy. Lampu ieu teh menang di pareuman lampu ya. Hurung. Alah, Naon? kupluk aing murag. Lain kupu-kupu jeung sirah. Jauh huluna. Di mana hulu aing? Sia mah ari kana hulu sorangan teu sidik, ari kana beungeut aing meni pas. Aduh. Alah. Aduh. Oh, iya geuningan. Aduh, anjing. Cing pasar tuh. Alah. Abong nu mabok sia tibalik belgug sia teh kena aing abong nu mabok oge da nginum aing tapi deuleu ku sia loba oknum pejabat teu nginum tapi mararabok mabok jabatan mabok harta mabok kedudukan nepi ka ngahalalkeun sagala cara duit rakyat pindah kana rekening pribadi sok mikir deuleu sia teka harti ku pikir teka hontal ku akal anu mabok bisa ngomong kieu jigana nu mabokna urut KPK ieu teh jigana mah astagfirullahaladzim anjing geus jam 9:30 euy can isya aing assalamualaikum waalaikumsalam beu nasib nepi ka kieu nanya dah teka hartieun nu penting mah hiburannya daek mah jangan aya nu mabok keuna nu mabok keuna da amaluna amalukum temannya moal nyarek moal nitah aing mah oh Tuhan kalau bulan bisa ngomong tentu careuh bisa ngaheujeun seandainya diriku dirimu dirinya dirig-dig diringkus dikurebgeun ditahlilan dikadek wae meni aing nurutan nyanyi teh meunang sama nostalgia masa berpacar yang tak dapat kulupakan terbayang-bayang di mata tak luput dari pandangan. Amin. Allahu Akbar. Siapa yang diaminan segala rupa. Ada aing nyanyi diaminan siapa. Ada aing sholat digotong ke tengah balong. Sidawala sina ka dieu euy. Sidawala sina ka dieu urang hiburan gitu euy. Duh. Ngerateti senting raya ger-ger saya di euy. Dah. Naon ieu teh? Ngadiukan naon? Dah. Nah. Naon? Anak terek gitu? Biraku. Urang pel heula euy. Dah. Naon euy? Telat gitu kan? Sewan teh naon? Burut kegencet. La ilaha illallah. Walu naon? Dieu euy. Aing ngobrol tita tadi di dieu. Ngocoblak sorangan sugan sia nyampeurkeun. Nah teu kadenge gitu. Nyaan teu kadenge. Teu kadenge. Luh dasar si budeg. Saha nu budeg teh kuring atawa di dinya?
Didinya oh sugan teh kuring bae ari didinya mah. Nah jadi aingnya teh geuning aya euy aya lembur geuning ulah lebak anu budak teh kuring atawa didinya didinya bae didinya mah sugan teh kuring nu budak teh kuring didinya mun didinya berarti aingnya kuring syukur atuh ari ngaku mah anjing teh urang buktikeun saha anu budak teh sebenarnya ya sok ceuli nu kenca Cirebon bener ceuli nu katuhu Bogor salah nah salah manya ceuli nu kenca ka Cirebon nu katuhu ka Bogor atuh beulah hulu siang di mana-mana ge ceuli mah bareng anu sabelah ka Bogor milu nu kenca ka Bogor nu katuhu ka Cileunyi milu ka Cileunyi Aisyah nu sabelah ka Bogor nu sabelah ka Cirebon atuh beulah hulu sia meureun oh ngajak pasea eta mah jeung kuring lain pasea tapi kudu bukti kalawan nyata bubuk roti dina mata sok dengekeun ayeuna Kang Cepot bisa ngajawab pertanyaan kuring kalawan salamet berarti Kang Cepot alus teu budeg jadi sok jawab siap saha ngaran Cepot Sutisna panggilan Cecep tempat tanggal lahir Bandung tanggal 3 bulan 3 tahun 80 bintang kamari mah Gemini ayeuna Virgo manya bintang pindah-pindah da Gemini mah goreng wae ramalanana matak pindah ka Virgo mun Virgo goreng keneh rek pindah ka mana ka Pamanukan hobi berenang cita-cita jadi polisi sakta terpana budak teka denge demi Allah rusuh teuing sia mah bener budak berarti bener budak ke heula belegug sia teh teu narima aing hobi berenang cita-cita jadi polisi sakta terpana budak da teka denge da rusuh teuing ngomongna budak we ari ku si lain kadenge kumaha cenah anjing mah teu kadenge budak siapa nu balik atuh nanyana nu balik sia teh sok Kang Cepot masing ka kuring rurusuhan ge bisa kajawab ku kuring sok lah saha ngaran dawala atma di Brata pura-pura di bekerja padahal kagak panggilan Dadau tempat tanggal lahir tanggal 4 bulan genep tahun 2007 anjing asa ngora kene 2007 kena lah bintang anu gambar ucing naon si teh Pisces gambar ucing mah Leo pan ari Pisces laukna dihakan ucing tobat hobi memancing di air yang tidak ada airnya cita-cita jadi guru jawab goblok anak hiji pamajikan hiji oh asa ngajawab gitu sia mah asa ngajawab babari aing bisa hobi berenang cita-cita jadi polisi domba hiji sapi hiji ai kuring nanya naon eta sugan merkosa naon wae cek kuring teh domba hiji sapi hiji anjir goblok jebak gitu aya lembur geuning ari domba mah dawala jeung sapi eta mah teu kahaja aing keur kiih bari nangtung domba mundur kapaksa aing teu teu ngagiwar dilempengkeun mah anu aya soalna lebar ai ka sapi ka sapi ge sarua ka sapi oge sarua aing keur kiih sapi teu mundur-mundur kapaksa dilempeng ku aing maju ka hareup eta ka sapi ai sapina sangaranna epitamala kahayangna eta mah eta teh sapi paingan gede awakna geus ulah mermasalahkeun saha nu budak nu henteu ayeuna Kang Cepot datang ka dieu nyalukan ka dieu rek naon teu kudu ti popolotot
belagu au meuni peureuss irung urang hiburan datang ka dieu peureuss nah telat soran ada wala sinyal keur goreng waduh kayak disebut korong seluler meureun si goblok mah urang hiburan ieu teh ngahibur nyaeta dina hajatanna putrana Bapak Aib Anwar Cep Dapa tuh ngaran tepan alus Dapa Dokter Andes Dapa naon Dokter Andes Cepot anjir teu ngeunaheun Dokter Andes Udel anjir mudah-mudahan Cep Dapa sing diangkat derajatna ku Gusti Nu Maha Suci didoakeun sing jadi presiden ku Mang Cepot kabeh pokoknya budak kurang Sukadana sing jadi presiden kabeh kabeh mah saharayatna geuna kabeh jadi presiden sugan kulimaan sakali presidenan teh Jokowi gelieureun sorangan makarunya urang taina urang tugasna ngahibur ai Cep dapat disunatan ai Kang Cepot geus iraha umur 32 tahun kamari eta ge teu kahaja kagencet panto ngembe teu buguh diguntingnya ku dokter teu kahaja eta oge rek ngahiburan naon rek nyanyi lagu naonnya bebas aing mah sok lagu dangdut bisa jangan ditanya pop Sunda jangan ditanya keroncong jangan ditanya rock and roll jangan ditanya kenapa jangan ditanya eueuh nu bisa teh mah hiji anu balik lagu naon atuh Kang Cepot rek nyanyi naon di dieu mah penggemarna Raja Dangdut benar saha Raja Dangdut teh Iwan Fals Rhoma Irama meureuneun oh sudah diganti lain diganti tiba lagi Rhoma Irama Raja Dangdut mah Rhoma Irama mah Raja Dangdut teh aya nu di Mesir teh raja naon Raja Firaun Raja Firaun jauh teuing ujang sok Kang Cepot dipanggil ku kuring pura-purana Rhoma Irama baik inilah dia kita tampilkan Haji Rhoma Irama kunaon Rhoma nyeri beteung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Rhoma. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit nu ngajuru, bersenang-senang nu numpakan. Manya Rhoma Irama teh ngomong nak kitu. Rhoma Irama mah belegug, romantis. Beda jeung urang lamun hayang dahar. Mah, pangnyeplok gendog mah, bapak lapar ya. Rhoma mah lain, beda. Rika, pangnyeplok gendog Rika. Papa Salatri. Tembalane ku Rika. Papa, endog nage pareupes papa. Rhoma Irama bari ngaleos terlalu sok rek nyanyi naon lagunya lagu 135 juta penduduk Indonesia dikarenakan tanggal 9 Desember nanti adalah pesta pilkada serentak di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan sukses tanpa ekses. Kita tetap satu bangsa, satu Indonesia merdeka. Oh jadi gitu satu bangsa satu Indonesia betul karena kemarin juga waktu pemilihan umum Rika Rahim itu independen kumaha dipingping nu katuhu gambar Prabowo dipingping nu katu nu kenca gambar Jokowi pas ngajegang tengah-tengah Surya Paloh nah make Surya Paloh pan bala buluan goblok sia teh kudu dijelaskeun wae karek seuri sia mah
daya godegan da mun godegan mah Akbar Tanjung. Oke, lagunya 135 juta. Siap-siap backing vokal ya. Oke. Makarsi. 135 juta penduduk Indonesia. Terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Suku Jawa, suku Asmat, suku Dayak, Rorombehen, Kekeongen, suku Busik, suku Bisul, nah kenapa penyakit suku Aisyah? Ulah karena entong suku atuh nanya anak aing. Ada gitu. 135 juta penduduk Indonesia. Terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Sunda, ada Jawa, ada Dayak, ada Bugis, Papais, Lepet, Gehu, Lontong, pisang goreng, molen, comro, lebok usia kabeh. Aneh, ayo Roma Irama jadi seksi konsumsi aneh, aing mah aneh. No baleg laguna no apal sarerea atuh. Laguna no apal sarerea, eta joget sampai pagi geus sok. Kumaha? Ayo joget sampai pagi. Apaan aing Roma Irama sia tong ngeunah teuing mere contona atuh. Biasa-biasa we sia mah tukang son ngajedog geus eta tuh. Cicing. Apal ngaguik we sia mah pokona mah. Sok atuh joget sampai pagi. Baiklah. Kita ganti lagunya itu joget sampai pagi. Ayo joget sampai pagi. Nanyesa. Contohnya sing balik contohnya sia teh. Ayo joget sampai pagi. Ayo joget sampai pagi. Ayo na seberapa kali? 2 kali. Oh pahingan aing mah 3. Ayo tuh gitu. Ayo joget sampai pagi. Oh, siap. Ayo segitu. Heeh. Ayo joget sampai pagi. Demi Allah guys 2 aing teh. Ayo na hiji we atuh. Ayo joget sampai pagi. Ayo joget sampai pagi. Geus tong make ayo. Joget sampai pagi. Joget sampai pagi. Nah nya euy. Dengekeun kuring mah ayona ge loba. Ayo joget sampai pagi. Oncir. Ayo na aya 2 kabupaten tapi teu nyesa. Cik aing rek moal loba si ayo na. Ayo joget sampai pagi. Jauh euy. Nyesana ge 2 truk deui meureunna. Tinggalna ge di Indramayu meureunna. Tong ka make musik geus tong ka musik. Itu musik ngakagokan teh musik gitu ya. Ayo joget sampai pagi. Eta bisa. Sukses bro. Oke, bareng musik. Ayo joget sampai pagi. Nah, dibarengkeun jadi salah aing. Demam panggung. Tong ka make musik. Lamun geus lancar aing asup. Ayo joget sampai itunya salah cak aing. Ayo joget sampai. Nah, siap, sup. Ayo joget sampai sup. Geus bener bete geus bener. Ayo joget sampai sup. Ayo joget sampai pagi.
Iya aji kalah ngajar dong sih teh. Gagal ieu mah teu kieu ai teh sagrup teh. Mineng tingna bojeng dalang opik eta kitu tah. Tuaan Kang tah. Ayeuna Kang Cepot nyanyi, kuring main biola sok geura. Supaya matching. Mawa kitu biolana, mawa sok kaluarkeun. Boga biola sia teh mah nya. Aya kitu biolana, aya nu si Rudi digadekeun. Tah tingali biolana ge alus. Anjir biola ge jabrig ieu. Sakanya aing mah nu jabrig mah lain biola da. Bimimin. Sok setemkeun heula biolana. Neng tet mah Jakarta atuh sih teh. Dari mana? Jakarta. Jam berapa dari sana? Jam 4 sampai repet. Kapan pulang lagi? Jam TJ. Kasundakeun. Nang tat. Kajawakeun. Nong tot. Pakai sapu tangan leho. Nah, saya teh nong tot leho ya teh. Sok aing nyanyi, sia main biola tuturkeun aing. Jeki halus Jeki sudah makan? Belum. Manya ya biola ngajawab. Manya nanya dahar acana ka biola atuh sia teh lieur. Sok lamun aing gancang sia milu gancang. Mun aing lambat sia milu lambat. Tangku meli kentang 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 Aku meli kentang dibalikeun sia mah lieur ngabiola anu gelo mah geuning teu kompak-kompak sia eta mah urang nyanyi naon atuh anu bareng anu duet lagu India we India tumpak cedede manihara rese Manya. kaje numpak embe bae Amit. sarua ngeunahe aya nu ngajendil Di mana cenah teh? sagede kurandil hampir kukuring dibedil sing horeng teh mejikom meniasa teh Murwakanti sia mah Murwakanti teh kumaha mun mimitina a we lamun mimitina o we mimitina i we mimitina u we mimitina wungkul we mun rada palalaur kuring mah muntang we kana tihang palalaur mah teh sok sia awewena tuh aing lalakina dawek pura-purana tuan tekor takur meureunna heuh tah eta tuan bener atawa anil naon anil kapur naon kapur tulis sia geurian teh atawa ami sarieun sireum anil kapur ajaib silaing awewena awewe India sih teh sangarana kuring Suningsih mah tuh urang ranca ekek Sri Depi dah halus dah Sri Depi halus bener atau Hema Malini siapa Hema Malieur sok kuring lagu-laguna man urasiarium tetihe
sia teh ayo celengok deui nyium kira hanya nyina deuh ayeuna terbawa emosi euy terbawa emosi asanya hareupan awewe ayeuna naon sitra-sitra sisirian wae heula ampun ting ganti laguna kalhonaho asal menang durasi we harga libana lehiru menjindegi kau kami lehiru menjindegi harga jahat ibarat jiu juhe sama kalhonahu kunaon sih teh tondo heai si goblok sih teh lakuna nu rada ngebit atuh nu rada ngeunaheun kuc-kuc hotahe geus ngeunaheun Angeli Rahul mere teh piar kucak-kucak hotahe mere teh piar kucak-kucak kulahek tumpah seae muskurae tummanane janikya sabene dekahe dok saja menikah malina teh ngeureun pocong kunaon Aisyah kunaon hei hudang kunaon si teh la ilaha dua naon si teh 2000 dua naon hudang si teh beleguk la ilaha illallah Gusti nu agung heup kasinggung aing kuduna nu nempo pocong pingsan aing ieu nah bet pocong anu pararingsan emang beungeut aing goreng patut pisan gitu ini penghinaan terhadap hak asasi wayang golek ya ini wajib ditelusuri ini kepada polisi desa setempat udang sih goblok tong make serine sia teh cicing udang sia disangkana aing deuk sieun meureun Malik Wani aing sangaran maneh Anton alus kunaon pang namanya paeh serangan jantung nah serangan jantung uing balik digawe pamajikan keur dipepende ku lalaki batur Kang selingkuh nyeri ate uing pamajikan uing selingkuh tewak lalakina nyaeta nyumput teu kapanggih teuing ka mana makan hati uing teh Kang mikiran eta kajadian kusek we uing teh paeh galau meureun karunya ari eta nu tukang sangaran Aep Aep kunaon maneh Aep pangna paeh katiisan kunaon katiisan ngabodor anu seuri lain katiisan uing teh apel di imah kabogoh uing ai pas keur apel salakina datang uing nyumput karena jero kulkas menang 3 poe pas keluar membeku uing Kang oh jadi sia goblok lalakina teh duh hampura Kang anas ku aing diasupkeun kana ikatan pocong compreng sia teh geuningan sia lalakina jawab nu jujur blegug bade naros naon Kang jawab nu jujur mangga bade diwaler nu jujur jawab mangga pamajikan aing ngeunaheun keneh teh ah kitu we Kang ngeunaheun keneh teh ah kitu we Kang
Jawab jujur. Lumayan Kang. Dilumayankeun si belegug. Jawab jujur. Raos Kang. Ngeunah mana jeung ranginang? Raos kene ali agrem Kang. Dipaehan sia ku aing. Pantos paeh. Ai heuh poho. Dihirupan sia ku aing. Ulah Kang, loba hutang di dunia Kang. Dibabari mantri BRI kuring teh Kang. Nginjem duit ngagunakeun sertifikat. Sertifikat naon? Sertifikat masjid. Paingan nu ada nu soraan. Naon urusanana? Heuh pantoan digadekeun beureun. Hayu gelut ci aing sia. Hayu Kang nyunkeun waktu sabade gelut abdi. Oh eta pocong bukbek tingali euy. Ngan wah. Edan bukbek na tingali. Jurig naon deui ieu? Cowok ngamar yuk. Ah iya di akhirat oke jablay geuning euy. Cabe-cabean. Ah iya di akhirat cabe-cabean geuning. Heueuh. Cowok check in yuk. Wios 300.000 kamar ti abi tisu ti abi atanapi spesial tengah nganggo tisu make naon? Make hamplas. Si goblok make hamplas atuh. Boleh cek beureum bogaan aing. Bade 300. Moal pami 35.000 mah insyaallah. Gusti nu agung mayar aateul na ge can cekap atuh Kang. Turun ge gratis 100%. 250 yuk, Wias. Kamar mandi dilebet. Turun Kamar mandi dilebetnya ngan molor di luar. Geus we nyewa kamar mandi da mah teh. Heh. Hayu 2,5. Moal. Pami 35.000 mah mangga. Tukang ojek ge 75 mah tos di tangan tuh tingali ngantosan bari ditu. Wios atuh hari moal mah. Moalnyaan 40 lah. Langkungan ti panawis ojek we. Ojek tos nawis 75, lempengkeun 80 we. 40 sudi najis. Wios ka ojek abdi mah. Naon sih teh? Hayu 40. Sudi najis asa ojek. Da teu cios ojekna ge. Nah, Nawar 75 bari digas motorna. Si gelo teh hanas euceuk geus bubulucun bieu teh. Nu 40 geus pake meuli beas ke pamajikan. Dasarnya lain milik. Ti mimiti hirup nepi ka modar hese nyiar milik teh. Aing Malik mayar ka maneh eudeuh. Alah Malik mayar ka. Malik mayar sabaraha tah? Pangrasa ganteng sia teh. Hayang dibayar ku aing. Sudi. Kabayang aing boga anak ti Kunti anjir. Tengah peuting teh datang ka imah. Iya anak AA rek diimunisasi. Kabidan mananya anu murah. Kabidan pipit teh cek teh pemotongan akang. Alah ampun teh. Dawala kalah tibra sia teh belegug. Udang dawala. Lain ngimpi bieu. Ngimpi naon? Ngimpi aya pocong. Ngimpi aya pocong ngajakan kitu jeung AA. Lain ngimpi goblok anyaan bieu teh aya teh. Oh aya teh. Mantakna hiburan tong cakak cikikik ya teh. Hiburanna nu balik atuh da geuningan lain urang tukang nyanyi mah mantak teu bisa nyanyi oge. Mantak masrahkeun hiji perkara kudu kanu ahlina. Lamun masrahkeun hiji perkara lain kanu ahlina tunggu karuksakanana. Nyanyi bagian tukang nyanyi deui. Kita sambut yang meriah. Inilah dia bintang tamu kita pada malam hari ini. Inul Daratista.
nepi kaki tu eta si Inul ngadedengkah we tingali kabayang eta kiih naon di dinya kena lamun kiih di dinya dengekeun eta parawan kene atawa geus randa si Inul nah kumaha kitu beda tina kiih na lamun parawan mah Sprite lamun randa mah Coca-Cola ngompol lagi lamun ini mah hoang nah make hoang aya entogan di jero ayo kawan-kawan bergoyang bersama ayo kawan-kawan berjoget gembira hilangkan rasa keluh kesah semua dengan lagu yang gembira bahan potong cangkeng na temu euy udah dah lumayan keur naon lumayan keur ngarumah tangga sia bisa aya ngarumah tangga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, ais kalapa pinuh ku lebu. Alhamdulillah AA bisa datang ke tempat ini. Damang alhamdulillah. Teh ninih damang alhamdulillah. Pesantren maju alhamdulillah nginjem duit astagfirullah mana mangan nginjem jeung nginjem ai maya tara AA ikut bergembira sekali dikarenakan pada malam hari ini malam tasakur binikmat sanes binikmat bimimin binikmat bimimin nyapan binikmat teh adina bimimin jadi binikmat dan bimimin nya bagus. Pada malam hari ini Bapak Hajat ngondang pojok si Cepot di Bandung sakedahna pojok si Cepot wengi ieu teh ka Jogja tapi demi Bapak Hajat pojok si Cepot ngelehan ka Compreng daripada milih ka Jogja. Naon margina dikarenakan ari ka Compreng mah dibayar ari ka Jogja mah eueuh nu nita eueuh dulur rek naon ka Jogja jauh-jauh ngongkos kudu ari ka Compreng mah minimal aya nu nyuguhan dahar-dahar wae mah aya teh disuhunkeun nama ku teh wayang sawengi tapi saur Bapak Hajat teh tong lila teuing cenah Kang Riswa sakedap we da cenah asal nyuparkeun paniatan wungkul bari jeung penonton wayang lagi kirang sae ari teu Abah Asep Sunandar teuing mah cenah di Compreng mah
Astagfirullahaladzim. Teh mata gerobah di pendirian tina dalang jadi ustad. Teh baheula mah dalang wayang kulit. Astagfirullahaladzim lain. Wayang golek lain. Dalang naon kerusuhan. Di sini cuma ingin menyanyikan sebuah lagu. Tandanya ngiring bingah kepada Bapak Hajat. hanya ingin menyanyikan sebuah lagu dengan lagu religi. Lagu naon judulnya? Kucing Garong. Nya religi kucing garong. Nyapan religi kucing garong na kucing garong syariah. Pan bang oke loba bang syariah ayeuna mah. Sarua kucing garong syariah. Nada dasarna dina idgham bilaguna. Akan menyanyikan sebuah lagu dari albumnya Opik. Tahu Opik? Tahu yang di Garang itu mah opak lagu sudah. Nanti Kang Dawala backing vokal AA rera habis rera AA-nya nyandung nyanyi lain nyandung. Dawala jadi backing vokal AA. Hari abdi naon tugas abdi tugas Kang Cepot ngamankeun anjing. Baiklah teu naon asal gajihna gede we aing. Juga para penonton di depan boleh ikut rera. Tandanya kita memeriahkan acara kita pada malam hari ini. So Kang Dawala dipit tembayan Kang Dawala. Baik, rera bagus. Rera sekali lagi. Baik. Tombol sekali lagi boleh sekali lagi habis ini nyanyi baik tombol habis ini ya habis ini nyanyi baik tombol up kira-kira nyanyi na rera deui moni ieu mah hareuy wae mangga sadayana teu acan salat subuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pundung sia ku kuring deuk diudag atuh ka dieu ya sakitu we sempal kapiguyuna mudah-mudahannya katampi ulah janten tunggu sirungan catang supaan Bapak Hajat singkat gentosan deui artos tilas hajatna tumurang kalina tos salamet mudah-mudahan sing salamet sapapaosna salamet nu dihibur salamet nu ngahibur salamet sadayana sakali salamet tetep salamet hapunten ti pojok si Cepot kirang langkungna wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.